Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa manafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah sareng ari maknana lapad asyhadu alla ilaha illallah eta anta lama yen tanga yakinkeun anjeun wa ta'taqida sareng nekadkeun anjeun watu mina sareng imankeun anjeun watu sodiko sareng ngabenerkeun anjeun biaya kula kalawan yen tang ngucap naon kolbu ka hati anjeun roditu kana lapad roditu ridho kuring teh eta mana ashadunya. Jadi kaya urang mengucapkeun asyhadu teh nepi ka mana keyakinan urang tekadkeun ka Allah nekadkeun urang teh ngimankeun urang nu sabenerna ngucapkeun kaya roditu an karena sanyana kalakuan jeung tingkah ay annahu tegasna sanyana kalakuan jeung tingkah ay alhalu wasa'nu eta lama buda teu aya deui anu hak diibadahan eta mawujud bihakin kalawan sabenerna ay bi mutobakin tegasna ma anu ngakuran lil waqi'i kana buktina laya jujun teu meunang naon inkaruhu inkarna itu mutobik eta sabitun anu tetep pil wujudi dina wujudna dina ayana illallahu angin Gusti Allah al wahidu anu teu aya jujujna al ahadu anu teu narima kabagi aya Allah ditegasna mah anu laya tajaja anu teu aya jujujna itu Allah walayan qosima sareng teu narima kabagi-bagi itu Allah bahwa mangka ari itu Allah eta wahidun anu sahiji pidatihi dina datna Allah wasifatihi jeung sifatna Allah walayahilu sareng teu menggon itu Allah teh pimahalin dina hiji tempat teu butuh kana tempat hiji dina datna hiji dina sifatna jeung teu butuh Allah kana datna kana tempat al awalu tur anu ti heula aya Allah ditegasna anu la tadaa anu teu aya mimitina eta mawujud li wujudihi karanana ayana Allah al qadimu tur anu langgeng aya Allah ditegasna anu la yakunu nu teu kabuktosan naon wujuduhu ayana itu Allah eta min goirihi tina salianti Allah urang mah kan aya urang teh ku ayana indung bapa Allah mah ayana lain tina salianti Allah pokona Allah mah qadim we nya nu ti heula heg eueuh mimitina gitu. Urang mah kan nya ge kolot ti heula tapi kan aya mimitina ti aki gitu. Al hayyu tur anu hirup al qayyum tur anu jumeneng kalawan datna ay Allah ditegasna anu yakumu anu jumeneng itulah di binafsi kudatna itulah di wayastagni sareng teu butuh itulah di tian goiri tinu sejen urang makan butuh tinu sejen makhluk mah Allah mah henteu jumeneng kalawan datna kasifatan ku qiyamuhu binafsi palaya ta'ala ku makan teu cumantel naon qiwamuhu da jumenengna itu Allah bisaiin kana hiji perkara waya ta'ala ku sareng teu cumantel bihi kana itu bi ka itu ladi ka itu Allah naon qiwamu kulli syai'in jumeneng nanti saban-saban perkara jadi kieu ngadegna Allah mah jumenengna Allah ayana Allah henteu cumantel kanu sejen kasalian ti Allah beda jeung ayeuna salian ti Allah seperti makhlukna ayana makhlukna cumantel ku peda ayana nu sejen indung bapa teu bisa hirup nyorangan manusia mah butuh kabatur gitu tah perbedaan teh al baqi anu tetep aya Allah ditegasna anu la yazulu henteu leungit itu ladi teh ba'da pana il khalqi dina sanggeusna ruksakna sakabeh makhluk. Jadi eueuh tungtungna Allah mah tetep ada imutur anu langgeng lawas aya Allah ditegasna dat la tagoyaru anu henteu ngabarobahkeun la tugoyiruhu anu henteu ngabarobahkeun itu naon huka itu ladi naon al auqatu pirang-pirang waktu urang mah ku ayana waktu berjalan maka robah oge urang teh nah kulit nah buuk nah kakuatan Allah mah nya ge berubah zaman henteu robah ku zaman Allah mah dina harti anger be kakawasaan Allah mah sempurna
al khaliqu tur anu ngadamel ae mujidun tegasna anu ngayakeun al makhluqati ka pirang-pirang makhluk. Alati anu hiari itu lati eta al akwan pirang-pirang anu maujud minal adami tina nu asalna eueuh gitu makhluk mah nya akwan kan nya maujud tapi asalna tina eueuh. Arrozaku tur anu ngarizkian aya alqasimu tegasna nu ngabagi-bagi likuli hayyin kasaban-saban anu hirup. Ila ayamu tanapi kayen tamaut itu kul hayyin makana perkara yakumu anu nangtungkeun itu kulin batinahu kana batina itu kulin wadohirohu sareng kana dohirna kulin minal yakini tina kayakinan wal ma'arifi sareng pirang-pirang ma'rifatna wal maskani sareng tempat cicing wal malbasi sareng pakaianana wal kuati sareng nu dialap kakuatan wa ghairi dalika sareng salianti itu madkur. Nya al alimu tur anu uning uninga ala didat alama anu maparinan uninga anu uninga itu ladi mana di euy ilmuhu ari uninga na itu ladi eta goiru mustafadin anu teu dialap faedah wa malumatuhu sareng ari anu dikauninga ku itu ladi eta mah perkara lah anu eta tetep kana itu maklumat min nafadin tina anu bisa dialap faedah. Min nafadin tina anu beakna mana di ika mana. Jadi kieu maksudnya ilmuhu ari ilmu Allah mah eta goeru mustafadin teu dialap faedah wa maklumatuhu sareng ari nu diuningana ku Allah ta eta malah min nifadin tina nu bisa dialap faedah. Jadi kieu ilmuhu ari uningana Allah ladi teh nya eta goiru mustafadin teu bisa dialap faedah sabab ilmuna Allah mah moal kabendung ku manusia teh bandinganna ilmu Allah mah nyaeta sagara di lautan jeung sakeclak cai nu tina papatuk manuk eta ilmu manusia. Wa maklumatuhu sareng ari nu diuningana ku Allah eta malaha teu aya eta tetep kana itu maklumat min nipadin ari beakeun kabeakeun. Jadi nu diuninga ku Allah mah moal tak beak. Jadi nu dialap ilmu ku manusia nu dipaparinkeun ku Allah ka manusia teh moal beak ku manusia. Al qadiru tur anu kawasa aladidat lam yamtani anu henteu kacegah alaihi ka itu dat kaitu ladi naon jalilun keagunganana wala hakirun sareng teu nyegah hina anu hina. Jadi kieu kakawasaan Allah mah eueuh nu nyegah dina harti sakumaha bae banterna ayeuna makhlukna Allah moal mungkin ngaleuwihan kana kakawasaan Allah. Jadi moal aya lah kitu kawasa anu sampurna nu sabener-benerna. Mun jalma mah kan aya di dieu kawasa di ditu can tangtu kawasa kitu. Al-fa'alu tur anu loba midamelna lima kana perkara yuridu anu ngarepkeun itu Allah kana itu mah aya laya jiju tegas nama anu layu jiju anu ngapeskeun kuka itu Allah naon sayun hiji perkara yuridu anu ngersakeun Allah kana itu mah walayam taniu sareng teu aya nu nyegah min huti Allah naon sayun hiji perkara tolaba anu nyupri Allah kana itu se. Jadi teu aya lah di mana Allah berkehendak kun payakun pasti jadi gitu. Makana perkara saanu karep itu Allah sa Allah Gusti Allah wujudahu kana ayana itu mah eta kana mari perkara gitu eta kana maka bakal kabuktosan itu mah aya wujida dipanggil itu mah wa mari perkara lam yasa anu henteu ngersakeun Allah wujudahu kana wujudna itu mah lam yakun maka moal aya itu mah aya lam yujad tegasna mah moal dipanggil itu mah
wala haula sareng teu aya daya upaya pikeun ngalakonan bakti ka Allah eta maujud lakudrota teu aya pangawasa eta maujud wala harokata sareng teu aya baroba eta maujud wala kuata sareng teu aya kakuatan pikeun nyingkahan maksiat ka Allah eta maujud aya walas titoata sareng teu aya kakawasaan ta maujud illa billahi angin ku pitulung Allah al aliyyi anu maha luhur Allah teh ay aropi tegasna anu banget luhur al aropi sya'ni anu banget luhur naon asya'nu tingkahna al adimu tur anu agung ay al jalilu tegasna manu agung al kabiru nu maha agung tegasna nu maha agung mausupun tur anu kasipatan bikuli kamalin ku sifat ku saban-saban kasampurnaan layak lamun nu teu aya nu nyaho huka itu kuli kamal isaha illa huwa angin Gusti Allah al hilmi seperti henteu gancang ambek wal judi sareng teu barahan sareng barahan wa goiri dalik sareng saliyane itu hilim jeung jud wa kasifatil ma'ani sareng sapertikeun sifat-sifat ma'ani wahia sareng itu sifatil ma'ani eta al qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sama wal basoru wal kalamu munajahun tur anu dibersihkeun aya mubarun tegasna mah anu dilubarkeun aya mubaadun tegasna nu dijauhkeun an kulinaksin tina saban-saban sifat kakurangan wa huwa sareng ari itu kulin naksin eta arrodilatu sifat-sifat anu hina jauh halo mah eueuh kasifatan sifat hina kal ama sapertikeun lolong wa somam sareng torek lah ieu mah kudu dijelaskeun wa kulli ma sareng saban-saban perkara khutiru anu dikeretegeun itu ma bil bali dina hate min sifatil hawadisi tina pirang-pirang sifat hawadis anu anyar laesan teu aya kamisli eta tetep sapertikeun Allah aya Allah tegasna Allah naon sayun hiji perkara aya mumakinin tegasna mah mumakinun anu kongang anu mungkin sawaun eta mah akur bae kana kabukdosan mumakin eta maujudan anu aya au makduman anu eueuh wa huwa sareng ari itu Allah eta samiu anu nguping lil aswati kana pirang-pirang sora wadawati sareng pirang-pirang dat bila udunin kalawan teu aya cepil urang mah nguping ku cepil Allah mah henteu kunaon pangna Allah aya nu tiasa nguping kana sagala perkara da sabab Allah nu ngadamel aswat Allah nu ngadamel dat jadi Allah uninga al basiru tur anu ningali lidalika kana itu aswat jeung dat bila ainin ningalina teh ku teu aya soca bahwa mangka ari Allah eta al qadimu anu qadim ay alladzi tegasna dat la awalan teu aya mimitina eta maujud lahu ka itu Allah palam yakhluk maka henteu ngadamel Allah nafsahu kana dat wala khalaqu teu ngadamel Allah ngadamel huka itu Allah sagoiruhu salianti itu Allah teu ngadamel Allah nafsahu kana datna Allah gitu. Wa sareng perkara sareng ari perkara siwahu salianti Allah eta hadisun hadis setiap perkara salianti Allah disebutna hadis aya maujudun tegasna mah anu aya ba'da adamin dina sanggeusna eueuh wa huwa sareng atu Allah eta al khaliqu anu ngadamel Allah li jami'il kainati kana sakabehna pirang-pirang anu aya wa sareng ari perkara siwahu anu salianti Allah eta makhlukun makhluk eta makhlukun anu didamel lahu ku Allah taala wa kalamuhu sareng ari dawuhan Allah eta qadimun anu heubeul aya la ula nu teu aya mimitina la ula gitu nya lahu ka itu kalam wa haqiqatu sareng ari hakikatna itu kalam eta laturopu teu dikanyahokeun laturipu teu aya nu uninga lana teu aya anu uninga itu hakikat la ta'rifu lana ka urang sadayana la turipu katanya teu aya nu nguningakeun itu hakikat lana ka urang sadayana lah kitu pokona malah lah turopu gitu ya Allah ya Rabbana teu dikanyahokeun itu hakikat lana ka urang sadayana kitu kasairi aya baki sifati tegas nama sasesana pirang-pirang sifatna Allah subhanahu wa ta'ala
min sifatil ma'ani tina sifat pirang-pirang sifat ma'ani fa innaha maka saanyana sifat eta qadimatun nu ti heula wala naribu sareng teu nyao kami hako ikoha kana pirang-pirang hakna itu sifat li'annahu karena Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala eta mubayyinun anu ngabedaan aya mukhalifun tegasna nu nyulayaan li jami'il makhluqati kasakabehna pirang-pirang makhluk bidati dina dat wa sifati sareng dina sifat wal afali sareng dina pirang-pirang padamelan wallahu a'lam bisawab.